Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun, sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda nu di mana be ayana kumaha dararamang. Alhamdulillah pami dararamang mah. Eta nu disuhunkeun kurang sadayana siang kalayan wengi nyaeta aya dina kasehatan. Pamudah-mudahan atuh urang sadayana masing disehatkeun. Disehatkeun dohirna, disehatkeun batina. Amin ya Allah ya robbal alamin. Urang ngadongeng deui mitra, urang nuluykeun hanca carita anu katunda. Masih dina judul Ratu Gendarbo, hasil karya nepi karangan Kang Asep Gunti Majalaya Bandung. Sateacana Kang Tile neraskeun hanca carita tong hilapkan teu acan subscribe sumangga di subscribe heula. Kan watosna ngahaturkeun rebu-rebu nuhun laksa ketika bingahan. Pamudah-mudahan ieu carita sok sanajan kusim kuring dicandakeunana kalayan basajan. Pamudah-mudahan sing jamten panglipur kalbu pang beberah kana mana. Sumangga mitra ameh teu nyangkolong kana waktos, urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Kasugri kaum dangu, dina jujutan hanca carita anu katunda. Pedaran Kang Tile kasapih ku wanci dina mangsa medarkeun kayan alam isuk-isuk, khususna ka si turundul anu mana harita keur sidurunya. Kakarak balik pisan, kakara balik pisan mentas aprak-aprakan kitunya. Si turundul mah resepna teh aprak-aprakan cenah nembutkeun dina ieu carita mah. Aprak-aprakan teh nyaeta ka leuweung anu ceuk kalolobaanana jelema mah leuweung teh angker. Eta hanca teh nya sumangga mitra urang puseurkeun di perhatian urang kana ieu carita. Tangina Sujang, Indungna ngareret ka si turundul. nya mak, sakalian rek kacai rek salat subuh. Walon si turundul teu dicaritakeun ngeunaan kajadian anu kaalaman ku manehna mah. Alus atuh da kudu daek diajar salat. Peperieun urang di dunia sangsara, ulah sangsara deui atuh di akhirat jaga mah. Nya mak. Kasugri kaum dangu, gancangna carita wanci carangcang tihang. Biicar katut mangkat mak geus ari indit ka pakulianana sewang-sewang. Ari si turundul manehna oge indit rek ngalasuluh ka leuweung, sakalian bari rek maluruh buta anu peuting mawa adina teh. Kocapkeun harita. Si turundul geus aya di tengah leuweung. Manehna langsung wae ngababadan ka kayon keur pisuluheun. Sanggeus ngarasa cukup loba terus si turundul diuk dina catang anu ngajelepeng hareupeunana. Salila diuk teh manehna mikir ka mana jalana sangkan bisa manggihan katilu adina teh. Tapi barang keur jongjon diuk, karasa catang anu diukanana asa oyag-oyagan. Si turundul cengkat bari mencerong kana eta catang. Nah, catang kai teh jiga hirup. Grentesna. Tapi sanggeus disidik-sidik teh lah eta teh lain catang geuning, tapi orai sanca gede katempuh harita sungutna calawak, letahna ngelel, matana atuh bolotot semuhurung. Geuningan orai sanca gede nu diukan ku uing teh. Ampurannya, da uing mah teu nyaho. Ceuk si turundul bari nepakan kana hulu orai. Eta orai sungutna lel-lelan waktu huluna ditepakan ku si turundul. Awakna katara oyag-oyagan, tapi teu bisaeun usik jigana keur gering atawa ngahaja keur tapa meureun. Ari maneh kunaon ngadon ngagoler di dieu? Ulin atuh ka ditu, gering sugan maneh teh. Ceuk si turundul terus we ngomong jiga ka jelema. Memang kitu si turundul mah mitra, matak ceuk batur sok ngomong sorangan oge. Tapi da anehna,
unggal-unggal sato atawa jurig naon wae anu diajak ngomong ku si Turundul mah jiga anu ngarartieun. Ulu orai teh jadi cileugeg letahna anggar lelelan matana hurung molotot ka si Turundul. Ulah lelelan wae atuh meni eueuh kacangkol bibir teh. Aih kebeneran. Uing rek aya tanyakeunon. Sugan maneh nyaho ka si buta anu jangkung hideung. Eta buta teh geus mawa adik-adik uing euy. Tanya si Turundul keukeuh hayang nyaho ka tempatna buta anu mawa adik-adina teh. Sakadang orai teh terus ngulisik jiga anu berat rek ngaleor teh. Kalakah gudubag gedebug we teu hudang-hudang. Kunaon ari maneh? Hayang hudang, sok uing dibantuannya. Ceuk si Turundul deui bari nyurungkeun awak orai. Dadak sakala eta orai jol ngaborengkal bisa hudang. Katempo sungutna ngelel terus nyangheuy kana tak-tak si Turundul. Berat sia ah, aling ka itu. Ceuk si Turundul bari ngepeskeun hulu orai anu nyampai dina tak-takna. Leor eta orai teh ayeuna mah bisaeun ngaleor, tapi matana mah terus ngareretan ka si Turundul. Si Turundul surti terus manehna nuturkeun ka eta orai. Maneh nyaho teu ka tempatna si buta. Pokna bari gajeleng si Turundul ngagajeleng kana tonggong orai. Terus diuk bangun anu tumaninah naker. Beuki lila beuki tarik tur gancang ngaleorna eta orai teh. Si Turundul anu anjeun ceuleuh dina tonggongna terus noroweco ngajak ngomong ka eta orai. Ulah gancang-gancang teuing atuh sia teh. Bisi nabrak batu. Cenah bari nepakan hulu orai. Eta orai jiga anu ngarti kana omongan si Turundul. Harita keneh oge ngaleorna jadi ngendoran. Tah sakieu mah geunaheun. Pokona biar lambat asal selamat. Ceuk si Turundul bari heheotan. Sakapeung awakna nangkarak, sakapeung nangtung. Asa genah ampul-ampulan numpak orai sanca jiga kitu. Serog atuh eta orai teh anjog ka leuweung guha. Barang serog ka leuweung guha gelebug ngadadak aya angin ngagelebug meni ngaguru. Cakakak kadenge aya sora seuri anu nyakakak jabahan daruan. Sasatuan anu araya di dinya oge kuat kabirat kabeh kalabur sarieun. Cilegedeug di hareupeun lawang guha aya hiji makhluk gede naker. Jangkungna moal kurang ti 5 meter, gedena ngajunggiring sagede pasir. Rek dadahaun sia sanca make jeung ngagubuk budak Turundul sagala. Ceuk eta buta bari terus ngagagak deui. Maneh sianya anu basa peuting teh heula mawa adik-adik uing teh. Si Turundul langsung luncat tina tonggong orai. Terus ngabadega bari tangga. Curugna tutunjuk kana beungeut si buta. Wanyian sia mangkeluk Turundul. Hayang dihakan sia ku aing. Ceuk si buta bari kadua leungeun ranggah rek ngarau kana awak si Turundul. Tapi sakilat aya anu nyamber kana leungeun eta buta. Si horeng buntut orai anu tadi ngarengkol. Hai ngajak tarung ka aing sia teh sanca weling. Ceuk eta buta bari ngabedol buntut orai anu meulit kana leungeunna. Tapi teu kanyahoan hulu orai geus cileugeg luhureun hulu si buta. Palatruk goak. Si buta kontan ngagoak. Sabab sirahna beunang dipacok. Si buta terus adug-adugan sirahna asa panas tur nyeri katibanan ku peurah orai. Lila-lila mah gubrag weh awak si buta ngagubrag nang karak bengkang. Tatangkalan anu katindihan pating dorok-dok rarungkad. Matakna ulah polontong sia teh. Jadi we dipacok. Hayo ngaku sia di mana adik uing disumputkeunana ku sia buta. Ceuk si Turundul bari cingogo dina luhureun dada si buta. Ampun Mayusa. Kula ukur bawa ulin hungkul ka budak anu di luan je. Ayeuna magus dibalikeun deui ka nagara kaula. Ceuk eta buta bari ampun-ampunan. Di mana sia nagara sia teh? Deket ento ti dieu. Tanya si Turundul deui tambah penasaran. Jadi dieu ngan manusia moal bisa asup lamun teu boga izin ti Gusti Ratu mah.
Ceuk si buta ngajelaskeun. Saha ratu sia teh ngaranna? Gusti Ratu sabab gaula teu meunang nyebutkeun ngaranna. Nu baleg sia ditanya teh buta. Bisi diwawalantarasi tah sungut anu gurawah teh ku aing. Si Turundul jadi ambek. Sukuna ngajejek irung eta buta. Alah, ampun, nya enggeut ayeuna mah ngaranna Nyi Mas Ratu Centringkeling, ratu di kerajaan di Siluman Baraksakan. Tah kitu atuh, og tadi ngabejaan ka aing teh, meureun moal dijejek irung sia ku aing. Aduh. Kasugri kaum dangu. Anu pamustunganana eta buta dilepaskeun ku si Turundul ge ari geus puguh kitu mah. Les weh jirim eta buta ngeles teuing ka manalosna. Ari si Turundul jadi ngahuleng ngaraga meneng, mikir kumaha carana hayang bisa asup ka nagara Baraksakan. Nyatana hayang nulungan katilu adina teh. Sakumaha kacaritakeun samemehna. Yen adina anu tiluan teh geus maraot alatan diwadalkeun ku Bah Juhuri. Bisa jadi eta siluman teh nyatana Ratu Centringkeling, Ratu Genderuwo anu ngageugeuh leuweung Baraksakan. Anu ngaliwatan utusanana anu nelah Ki Barong, Genderuwo anu sok malingan duit warga teh. Kasugri kaum dangu. Jag lalampahan si Turundul urang tunda heula. Ayeuna urang nyaritakeun deui Bah Juhuri saurang jalma licik anu teu boga ras-rasan. Asal genah keur sorangan paduli teuing batur mah najan rek dijadikeun tumbal ku manehna ge. Harita Bah Juhuri geus ngarasa jongjon hatena. Sabab ceuk pikirna masih keneh boga piwadaleun geusan nyaosan wadal taun ayeuna. Nyaeta si Turundul budak mangkat mah anungan kari hiji-hijina. Gampang geuningan ngalawadal teh. Lamun geus beak anak sikat mamah teu naon sikat mana oge. Malah rek sakalian we jeung pamajikanana. Kagok wae lah. Gerentesna nganggap remeh pisan kana nyawa jelema teh. Panyangkana sagala paniatanana bakal mulus sakumaha sawanganana waktu harita. Ambu. Bah Juhuri gegeruan ka pamajikanana anu ngaran Ambu Sumi. Delila kurunyung Ambu Sumi ngurunyung bari mawa cikopi kana muk gede, ngebul keneh pisan. Aya naon Abah gegeruan wae. Kami mah keur milihan suruh jeung gambir keur supahon. Ceuk Ambu Sumi basa geus diuk gigireun salakina. Derek naon maksud Abah teh pangmawakeun cikopi ka dieu. Tari rezeki yo. Ngeunah jika namun bari nyuruput kopi di barengan jeung udud padudan. Sabade ngadengekeun dongeng, tari bakona mah aya yo. Ceuk Bah Juhuri. Atuh harita keneh Ambu Sumi ngaleos ka dapur, rek mang ninyuhkeun cikopi nyumponan pamenta salakina. Kasugri kaum dangu. Cunduk waktu anu tangtu ninggang mangsa anu utama. Kocapkeun dina hiji peuting. Harita Bah Juhuri rek nedunan deui wadal ke Ratu Centringkeling, siluman puhitanana. Kira wanci tumorek Bah Juhuri geus melekun yang hareupan parukuyan. Bibirna kunyam-kunyam, leungeunna muruluk-murulukeun menyan kana seuneu parukuyan. Teu lila ti kitu, gelebug di saluareun imah kadenge sora angin maneh ngagelebug jeung pating sareor. Disusul ku sora anjing anu babaung mata kukurayeun bulu punduk anu borangan. Galacang torolong. Kahareupeunana nyaho-nyaho geus aya makhluk pendek hideung. Siung narang geteng beuteungna burayut anu tayalian nyatana ti Ki Barong, siluman utusanana Ratu Centringkeling. Saha manusia anu penting ieu rek diwadahekeun ku sia Juhuri? Ceuk Ki Barong bari nyanggereng ka Bah Juhuri. Ujug sumangga kaula nun. Candak we si Turundul budakna si Katma. Ceuk Bah Juhuri bari cong nyembah.
Gatuari kitu mah. Ayeuna gede aing rek ka ibadah. Ceuk Ki Barong deui. Les weh geus kitu mah. Jirimna ngiles ti hareupeun Mbah Juhuri. Geus kitu mah tuluy we Mbah Juhuri kaluar ti kamar panyepenanana. Atena ngarasa regreg sabab geus nyemponan wadal keur taun ayeuna. Dina waktu anu sarua, harita si Turundul keur diuk dina golodog imahna. Acan sare manehna teh sabab awakna sahareudang tur bayeungyang. Keur jongjon diuk kitu gelebug seor-seor. Kadenge aya sora angin pating sareor jeung pating gelebug di palebah buruan imahna. Naha aya angin teu pupugo ieu teh? Gerentesna bari mencerong ka palebah buruan. Keur kitu cilegedeg di buruana katempo aya jirim anu ngabelegedeg anu taya liam ti Ki Barong rek nyokot wadal ti Mbah Juhri tea. Saha maneh rek naon jor-jor ka dieu sia? Ceuk si Turundul nyentak bari cengkat tina diukna. Terus leumpang nyampeurkeun ka Ki Barong. Kabeneran sia. Sia nu ngaran si Turundul teh ja. Ayeuna pisan sia kudu milu ka aing. Awak sia rek disetorkeun ka Gusti Ratu sia. Ceuk Ki Barong bari ngagegag nyampeurkeun ka si Turundul. Rek nanahaon bari nage ka ratu sia? Wau ge henteu aing mah. Tembal si Turundul nyaritana bari molotot. Ngadenge si Turundul nyarita bari popolotot seperti kitu. Ki Barong pohara ambekna. Sakilat manehna luncat rek ngrekeb ka si Turundul. Jeleng si Turundul luncat ka luhur. Awakna jiga anu ngapung bangun anu hampang naker. Ngalayang di luhureun awak Ki Barong. Padahal si Turundul acan kungsi diajar ilmu nanaon. Estu bawaning ti kudrat we bisa kitu nate. Cele awak si Turundul nyaho-nyaho geus aya ditukageun Ki Barong. Hiu, cekuk, jebrot. Tonggong Ki Barong beunang kahancaku tajongan suku si Turundul. Aduh, sobat. Ki Barong nepi ka ngalengak. Awakna ngagedebut nang karak bengkang. Jelebet, jelebet. Awak Ki Barong terus dicacer ku teunggelan si Turundul. Nepi ka ampun-ampunan bari nyebutkeun taluk ka si Turundul. Kajadian anu lumangsung harita kuno sejen mah teu kadarengeun. Lain pedah keur sarare, tapi da memang ukur ku si Turundul hungkul kadengena jeung katempona teh. Ampun Bapa dosa. Kula sejata luka anjeun. Ceuk Ki Barong kitu teh bari acong-acongan nyembah ka si Turundul. Tuman sia. Teu pupuguh sia mah. Lohong mun beungeut sia kasep mah. Sakitu beungeut berwes juga Abang Barongan. Ari sia nyebut-nyebut Gusti Ratu pasti sia teh dulurna si Buta Hejo anu mawa adik-adik aing nya. Ayo ngaku sia. Beda beungeutna. Sia oge sarua jeung si Buta. Sarua goreng patutna. Ceuk si Turundul meniti popolotot ka Ki Barong. Sumohon Gusti Ratu centring keling eta ratu kuda anu ngageugeus di negara Baraksakan. Ki Barong ngajelaskeun. Terus sia pasti nyaho ka budak anu tiluan anu dibawa ku si Buta Hejo. Eta tiluan nanti adik aing sia. Sumohon. Apan kula anu nyokoti bahaya oge. Ki Barong ngaku terus terang. Goblok sia. Naon maksudna jeung dititah ku saha sia? Kula masih kadar ngajalankeun tugas ti Gusti Ratu. Ceuk Ki Barong deui bari terus acong-acongan nyembah ka si Turundul. Bakat ku ngarasa sieun. Kabeneran atuh. Hayu aing milu ka nagara sia. Hayang nyaho ratu sia teh jiga kumaha beungeutna. Ujung sumangga, tapi engke di ditu ulah mamawa ka kulanya. Ki Barong ngarasa sieun lamun engke ratuna jadi malik ambek ka manehna alatan mawa si Turundul ka nagarana. Kumaha carana lamun aing rek asup ka nagara maneh? Teu bisa aing mah teu nyaho carana. Sok cabut bulu bitis kula sarambar. Terus asupkeun kana jero baju.
engke oge bakal bisa nempo jeung bisa asup ke nagara kula. Ceuk Ki Barong ngabejakeun carana ka Siturundul. Teu talangke deui jebrud we Siturundul ngadudut bulu bitis Ki Barong salambar. Terus diasupkeun kana saku bajuna. Ayeuna kula rek mulang heula. Sok we rek iraha wae oge ke nagara kaula mah pasti bakal panggih jeung ratu kula. Les we cacap nyarita kitu mah. Jirim Ki Barong nyiles ti hareupeun Siturundul. Ayeuna keneh oge aing rek ka ditu. Awas ya lamun ngabohong, mun nyatana ieu buluh henteu aya gunana. Rek dirojok sia bujurna tah si burayu teh. Ceuk Siturundul ngomong sorangan. Wanci ampir nincak ka Janari. Harita Siturundul keur leumpang rek ngajugjug leuweung nagarana siluman Ratu Centring Keling tea. Barang serog ka sisi leuweung, Siturundul ngajanteng. Ngerasa helok ari sabab eta leuweung teh jadi robah. Tatangkalan anu sagelede beuteung munding teh ayeuna mah katempona jadi benteng. Di hareupeunana loba para gulang-gulang atawa ponggawa. Lelempangan we bari marawat tumbak panjang. Beungeutna pikasarieun sarua jeung Ki Barong. Katempo rakyatna oge loba keur meujeuna rame we pokona mah. Ayeuna mah aing ge inget di dieu pisan tempatna anu basa peuting teh heula aya jaipongan teh. Jelemana oge beungeutna berwes kitu ning, jiga begu jeung jiga monyet. Gerentes Siturundul bari nitenan kayaan di sabudeureun eta tempat. Harita kadenge ti tukangeunana aya anu nyentak ditujukeun ka manehna. Manusia saha sia? Rek nyaun nyon ka dieu. Anu nyentak teh saurang ponggawa anu tadi lelempangan bulak-balik teh. Siturundul kalah mencrong kana beungeut eta ponggawa. Barakatak ngabarakatak seuri lantaran nempo beungeut eta ponggawa puguh matak pikaseurieun pikeun Siturundul mah. Sabab ari palebah awakna jelema, ari palebah beungeutna persis beungeut begu. Jauh tina rasa sieun atawa kakeueung. Kalakah asa hayang lalajoaneun nu pikaseurieun. Kitu meureun pamikirna Siturundul waktu nempo beungeut eta ponggawa siluman. Ngalah nyeng irani nanyang ku aing geus sia manggeuluk kudu nyuy. Ceuk si ponggawa bari ngadeuketan. Panona hurung sihungna jadi manjangan pikagilaeun. Ari maneh mangsa naon? Ari awakna mah sarua jeung uing, ari beungeut jiga begu. Siturundul kalah beuki ngahajakeun seseuriana teh. Eueuh rasa kasieun saeutik-eutik acan. Nempo pamolah Siturundul anu jiga kitu. Si ponggawa jadi nafsu suruduk tumbakna disodokeun kana beungeut Siturundul. Kagabas ya, galak oge geuning si begu monyong goreng kahulu teh. Ceuk Siturundul bari rikat nyingcetkeun badana ka gigir. Kop manehna nyokot batu leutik, beleuwer langsung dibaledogkeun meneran pisan keuna kana pigeulang si ponggawa. Waduh! Si ponggawa ngagoak ngarasa reuas jeung nyeri. Tumbakna oge nepi ka lesot tina penyekalna. Kop tumbakna dicokot ku Siturundul terus dipake mapag tumbak ponggawa anu hiji deui anu keur nyeleber rek ngarojok beuteungna. Trak tumbak si ponggawa potong. Jelebet Siturundul langsung ngababukeun tumbakna kana bitis si ponggawa. Si ponggawa engkle-engklean bitisna asa panas jeung komper. Brek weh antuk namah deku bari hahargungan. Mireungeuh baturna seperti kitu. Si ponggawa anu saurang deui jadi undur-unduran sabab harita manehna geus lemor. Siturundul gentak ngababukeun tumbakna kana cangkeng si ponggawa. Untung ku Siturundul teu dirojokeun oge kana beuteungna. Alah. Aneh mitra. Puguh oge sakur anu kateunggel ku Siturundul mah kabeh oge taya anu manggap mulia. Harita duanana oge langsung pating gedebut ngadon gegarungan luhureun taneuh. Padahal Siturundul mah teu ngagunakeun elmuna naon. Sakumaha ceuk tadi teh. Siturundul mah teu kungsi diajar elmuna naon. Wayahna sia kuing dibabok. Tungana atuh maneh anu ngamimitianana. Ceuk Siturundul tuluy ngaleos di hareupeun dua ponggawa anu geus ngagoler.
lempang terus teluak liuk sapaparat jalan loba papanggihan jeung makhluk-makhluk anu araneh. Unggal ditanya ku si turundul kabeh oge kalah ting koceak bari terus lalumpatan. Hal sarupa kitu teh ngajadikeun guyur sapanggeusining nagara. Anu akhirna nepi ka sang Ratu Siluman Gendarebo. Anu katelah Ratu Centring Keling teh sabab watekna si turundul asup ka jero nagarana hawana jadi panas. Loba rakyat siluman anu pating koceak bakat ku panas-panasna watekna hawa pangaruhna si turundul. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula nya. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun kana naon rupi peratosan awilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.